Tua Jakarta dulur. Barudak mamah muda orang Sunda ai kana nyokot gaji FB Pro mah menitikeun jalinger. Lain ku jalinger teuing atuh barudak anu jadi masalah teh sempak kurung di Tanah Abang nungguan bae pan karunya. Ai hari besi kudu ngomong mah budak sia gaji bulan ieu mah ada telatnya anu biasana teh tanggal 23 teh geus asup kana rekening ieu mah borosing budak atuh pan ari biasana bulan sakitu mah ninggang telat saeutik ge budak aing teh tikeun ampun weh nya jamana teh mamah muda orang Sunda teh harita geus janji ka followers setia mamah muda anu selalu aktif komen kana postingan mamah muda teh budak jek mamah muda orang Sunda teh kieu nah teh aing lamun teh mah meureunana gaji bulan ieu cair mah aing arek berbagi saeutik rezeki pikeun follower setia mamah muda. Ai, tapi na dengekeun budak dari mamah muda orang Sunda mah lain ku arek rianya demi Allah nanti. Ai lain arek ria arek naon atuh cenah meureunana menitikeun di posting teh mamah muda. Intina mah lain ku mere-mere teuing nya barudak da ari babagi mah kudu loba. Sedangkan ari mamah muda orang Sunda mah sakitu kamampuna budak. Alah, pan atuh budak mamah muda orang Sunda ge masih kene pemula. Penghasilan can sabaraha. Modal rasa syukur hungkulnya. Intina saeutik lobana ge disyukuri atuh aing ari kudu nungguan loba mah irahaeun. Bahasana mamah muda mah budak lain berbagi ieu tapi na mengapresiasi ka followers mamah muda. Pan ari mamah muda orang Sunda mah kieu mikirna budak aing tanpa mararaneh teh moal jadi nanaon jeung moal bakalan jadi sasaha. Atuh hitung-hitung be arek ngajadikeun inspirasi sugan-sugan be atuh kahareupna akun mamah muda orang Sunda teh makin babaladagan budak aminkeun moal. Intina mamah muda orang Sunda sing makin konsisten followers mamah muda kitu keneh meureunana nyatasnya sakitu bae padagna alusna hayu arwi.